Astagfirullahaladzim. 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 Bul kukus kaluhur kanu mayungan kahandap anu ngamparan kagigir kanu ngaping berang jeung peuting berang jeung bul kukus menung kamanggung ngada papayung kadewata ngada maaf kapohaci ngada widi nya kuring bade diajar ngidung nya ngidung cerita pantun ngaguara cerita lana rasa milawang kancana nu hayang dilakonkeun luluru tujuh ngabandung kadalapan ke disorang salapan heuleut-heuletan 10 raja bantalaan jelag teribukakeun cukup manik astagina kapena kuno ngaliwat kuno rancagena hate dibuka kuno bujangga ana dibuka patingah halang dibuka patingah dalem boh bilih narajang alas palias nurus narutus palias narajang alas kula nyangakeun ieu pangbakti kasakur para karuhun kasakur para raja nu kacatur tina galur nu kakocapna carita bilih salah ngadongengna bilih salah nyaritana teu cocok jeung sanyana kula nedap pangampura baheula beh ditueun baheula ti aki pinah ka bapa ti bapa pinah ka anak ti anak pinah ka incu kitu jeung kitu wae tug dugi ka kiwari nada agungnya para lun nya para disusurup sangkan payus dipapae sangkan beres dirembeuy ku basa heureuy diselapan ku siloka paslang jadi carita sangkan raja pamunah munah lampah paripola munah gawe parigawe munah ucap pariucap munah kayu munah batu laut biru tibeh kidul ngan tilu lemah laut kayas tibeh wetan ngan tilu lemah kapunah ku raja pamunah dosa gede jadi leutik dosa leutik jadi leungit sirna rasa datna sampurna tunggal umatna Muhammad jenenganna jurig nu aya dina diri masing-masing gara nyingkir setan nu aya dina raga masing-masing gara nyingkah cenah jampe kabasmi ku raja aheng raja Kanjeng Rasulullah Jibril nu ngalebur nu ngilangkeun Nabi Adam panyakit sakabeh leungit kapegat ku malaikat ku dulur kaula kabeh ki daruna ki daruni rejeng nyigedeng lodaya sarta panyakit nu ayeuna
ulah jail kaniaya ka umat Nabi Muhammad sabab naon tangtu manusia mah kaliputan ku hyang manon. Agung ka Gusti nu maha suci Gusti pamuntangan berang Gusti pamuntangan peti sajatining pati hurip sajatining kalanggengan sajatining kalanggengan pun sapun awik ngam astu paralun kabudaraon karumuon kakarun kula amit sejame sejak ngalak ngundur tineng panasaran rek ngahudang kabudaya pun sapun kasakur dulur nu sarasa jeung sasukma utamana Tatar Sunda Jembarna Galuh Papua tamperkeun saripatina tanjeurkeun aweuh hanana tanjeurkeun aweuh hanana nyungsi harti Siliwangi nu nyamuni dina wanci nu miaksa dina raga dina ragawa Siliwangi nu kiwari Siliwangi nu pikari mugia panjang apun jual hidung Kanjeng Rasulullah Abu Bakar nu kiwin titih payun bagena Umar nya Usman nu ti tengen teh nya Ali anu ti kiwa Gusti Rasul ti tengahna ti luhur Gusti yang agung pancer
jati ning manusia Ari Muhammad sajati eta jati ning manusia nu mulia salalawasna ti samemeh aya dunya awang-awang uwung-uwung bumi langit can ngajadi sawarga katut naraka uga sadaya tacan aya nu aya nyataya sanesnya alif irupana Nur Muhammad nusanyana ya isu nu jadi nyata karena deget kekarasa ku kerasa pangawasana rahayu kagungan nu maha agung walagri kersani Gusti rahayu kagungan nu maha agung walagri kersani Gusti nu maha suci naon atuh nu rek disombongkeun ku manusia kiwari di alam dunya sedengkeun pangarti titipan ti Gusti pangabisa titipan ti nu maha kawasa urang teu ngaboga-boga ngan ukur di bandaan jampe teu pisan-pisan Mang Ayi nada agung panunuhun nada panjang pangampura kasakur nu aya di payun jemarna kasadayana atuh kula luput nyuhunkeun di maklum lepat nyuhunkeun di hampura karek calegnya lemekan kedal ucapnya nyarita lalameki juru pantun margi ai pantun mah kuratu moal katimu ku pandita moal kabuka ku resi moal kasungsi iwal kacatur ku juru pantun tapi pantun kantun saur kecap ayat di baheula pantun mah teu aya coretanana karek calegnya lemekan kedal ucapnya nyarita lalameki juru pantun kacapi kayu dawolong kuluwung diangken tangtung hartosna inang diangken badan kawat diangken urat jariji nu ngahijikeun atuh curug pamener saur indung leungeun ngalayetkeun Sri Hurip tunggal jasmani tunggal layet jeung suara mangkana ulah rek pabentur jeung saur ulah rek pabelit jeung biwir sumangga atuh urang genur papayungkeun siloka hudang wayangkeun nagri kariung ku gunung nagara kasimpai ku lemah lembahna dengdek ngaler ngayapak alun-alunna gedong sigrong pajorong-jorong paseban patunjang-tunjang anak bilikna menang nyiksik pamikul menang mingul diseret ku gelas jadi lemeng ku kacau
genteng dicampur kancana emas suhunan papantol inten tata pakat mas inten golondongan ratu dengan tekagungan saha cenah nu kagunganana nyata teu aya lian anu nyakrawati ngabahu dentak teu aya sanes nalika zaman kerajaan Galuh Palih Wetan anu katelahna yang Prabu Dewa Niskala eta yang Prabu Dewa Niskala teh anu katuda sakti mantraguna cuk paribasana lamun ngamukmur kana dicirukeun eta ciruna kana gunung mantak ancur dicirukeun kana jagat mantak bejat dicirukeun ka lautan mantak saat kitu sepuh kapungkur ku sakti-saktina wa sabab naon ari hayang jadi raja teh kapungkur mah kedah ranggaek memeh tandukan naon atuh ranggaek memeh tandukan beunghar sateu acan ngajabat oge pinuku ilmu jemar ku pangabisa sugih ku pangarati nyata supaya lamun aya musuh anu ngelehkeun prajurit angtu anjeunna majeng ka payung kitu aya janten raja kapungkur mah tapak beratana luar biasa tatanena subur makmur kemahlipah rakyat didinya kaurus lemurna kata tak desana mugikeun kaum tanina ana melengkung pucuk kawungna ngaberes tangka jamena ngajajar pelakalapana ulah cauker majana cumuu pelak kacangker majana ngajajar pelak gontengker majana ngajajar ngan benguk nu teu dipelak teh dakwah nu mere binihna ieu Kangjeng Dalem anjeunna nyalukan anu janten putra nanyata Raden Pamanarasa mena ka dieu sakedap calikna ka payun sareng ama cenah mena ampun teh ngata bati mangga cenah atuh ama badaya pikir satimbalan naon kieu kasep ama teh selenting bawaning angin kolepat bawaning meja di tanah kaler aya nu ngadegeun pasantren anu namina Syekh Hasanuddin Atanapi Syekh Kuro coba paluruhku hidup di tanah kaler di basisir mapai ka belah kulon mangke aya pulau Bata tingali ajaran anak lamun sae merenang pasihan sumbangan bantosan ti nagara tapi sawalarana lamun radikal tutup wae cenah kasih mangga cenah tu ama gancangna carita ieu Raden Pamanarasa nganggo raksukan cumpang camping kalayan namina digentos janten jaka kekemingan supaya naon teu katohian kurah hayat kitu dina lalampahan anak kabat lumampah Bapak Suta Bapak Suti cepempeh kumaha ulang Bapak Suta ala ditiung aku lalang alah teu suka teu sudi hante suka hante sudi dicium ku doma anak jeruk purut sakarinja jeruk purut sakarinja alah jamu air warnanya
hayang kabujang Aripe Camrut hayang kabujang susu lair tuh karasa hayang teing rujak kereta api hayang teing rujak kereta api alah kapal udara di Bahulung hayang teing ka tukang surabi hanya kagungan dengan geningan mah jampai anu bager sinden subang mah biasa atuh kapayun bayan laguna itu selingan mah kan aidina pantun teh wa hartosna teh papatah sareng nungtun aidina rumpaka teh talaaheun eta teh cempe sapertina pesekeun kieu nya ai mamah cicih papa nyiptakeun lagu teh sareng hartosna oge maknana teh luar biasa geura talaah ku salira munguhi ngejalmin nu iman hirup teu mah hirup teu ka goda setan Mang Jimmy hirupna tara kasasar geuningan mah hirupna tara kasasar tah kitu salah sahijina lagu teh nya cempe mumuhing jalmi nu iman hirup tara kagoda setan hirupna moal kasasar pan kitu saur cempe teh mapan dina seni mah umanya aya paripaos kieu cek guru teh mah hidup dengan agama akan mudah hidup dengan pendidikan akan terarah hidup dengan seni terasa indah jadi saur cempe teh mah kedah nyeni nyunda nyantri nyakola bener bager cager pinter pan kitu saur bapak ustad oge tapi sabalikna cep upami seni tanpa agama songong blengong sebab naon asa aing pang pinterna tapi lamun nganggo dasar agama ya Allah subhanallah ya ramo nu ngutekeun anak maha mantena suanten anu mantena boga naon atuh urang tah lamun teu make agama seni bakal songong blengong tur lolong kitu ceuk guru ngaji ya oge tapi sawalarna cempe lamun ngaos tanpa lagam jeung tanpa seni muaraos di muarina bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin eta ge sah ceuk guru ngaji teh tapi lamun nganggo lagam seni bismillahirrahmanirrahim heuh ceuk guru ngaji da mah aing mah bodoh teu bisa naon ki sinduna mah ikut tanya jawab da tugasna ge nanti kurang ngadongeng ieu mah dina judulna Raden Pamanarasa versi budayawan Subang gitu. Atuh hampura kasinir kudu wayahna malah mandar ieu pantun aya pulunganna pikeun budak ngora ayeuna anu ampir poho kana seni tradisina nu akhirna seni deungeun dimumule nu urang diculkeun nu akhirna cul dog tinggal igal itu panginten wanya leres kasauran nu neme Pak Ustad diutarakeun teh janten ari seni mah keur papaes hirupna atrapi kahirupan gitu hakikat nama tetep dat nu maha kawasa panginten kitu wah salajengna ieu Raden Pamanarasa diutus kudu jadi ratu diparentah kudu jadi raja nya
nya anjeunna didinya hayang jadi raja teh hiji nyata kudu ulasan asihan dedehan ka masyarakat ngatur lembur ngolah nata negara kudu bener nya anjeunna tatapak berata di hiji leuweung ngan eta leuweung teh cenah jengpe leuweung luang liwu leuweung gonggong sima gonggong nyata maung tutul na ngegerung didinya macana pada aredan cek paribasana nanging Raden Pamanarasa ngaliwat kadinya juri gepating jararis setan pating karoceat ku pamorna jeung paripola elmuna sedengkeun eta teh leuweung gonggong sima gonggong tong boroning manusia anu liwat ka eta leuweung dalah manuk ngaliwat kaluhureun eta leuweung ceuk nu bohong teh mah ngagubrag saharita atuh saking ku sanget-sanget eta leuweung juru pantun liwat ka eta leuweung ngadadak hayang kopi cappuccino heureuy mah didinya anjeunna cek beda tarung patutunggalannya eta jeung maung bodas di nagara kajina nu akhirna maung bodasnya eta taluk turuk ajrih aing carumungku karam dempak kudu ngaganggu turunan 30 pakuan kitu cenah jampe nu akhirna Raden Pamanarasa ngagem ilmu macan bodas sakembarang langsung anjeunna tatapa nyaeta di leuwih sifat tahunan malah manar buka na oge sepuh kapungkur mah buah loa buah malaka harendong jeung sajabana dina sabetik ngalalana eta anjeunna tapa 40 poe 40 peuting nu akhirna kenging cenah wangsit yen di tanah Kaler aya bener pisan nu ngadegeun pasantren nyata Syekh Kuro guru besar ulama besar disarengan ku muridna Nyimas Dewi Mantria sareng Nyimas Kubang Kancana nalika harita mah teu acan subang larang Kubang Kancana ningrum kitu saur ieu guru pantun kapungkur didinya lajeng wae Raden Pamanarasa satosna tapak berata anjeunna kebat ka tanah Kaler di tanah Kaler basisir seueur pisan nalayan nya didinya anjeunna ngiring aud anclub sareng nalayan ngabantosan sagala rupana kitu dina panyariosanana nak lampah eta urang nyarioskeun kaayaan di lebet pasantren Syekh Kuro anu nuju seueur pisan tong boro ning di lebet nagara di luar negara seueur anu